Syekh Hasan Basri, seorang ahli sufi, dongkap jalmi ayat 20 ieu jalmi 20 teh beda-beda maksudna, beda-beda kahayangna, dijawab kungan hiji istighfar. Saur Syekh Hasan Basri ninggal dina Nasoibul Ibad, dongkap petani abdi teh rugi kemarau panjang, abdi sangsara hutang seueur, kedah kumaha abdi teh kulan yase. Jawabna Syekh Hasan Basri istighfar. Kedua, dongkap deui petani kebon, tukang kentang, mun di urang mah cabe, rugi we jeung rugi. Saur Syekh Hasan Basri istighfar. Kadieu aya deui nu dongkap abdi teh keluarga tos puluhan tahun gaduh putra, aya gaduh turunan. Saur Syekh Hasan Basri istighfar. Sing loba istighfar. Aya deui nu dongkap rana hayang boga salaki, aya di dieu. Saur Syekh Hasan Basri istighfar. Coba itu. Aya deui nelayan di laut, solar beak harga murah. Abdi teh kitu jeung kitu we. Aya angin gede. Jawab Syekh Hasan Basri istighfar. Aya deui anu usaha tukang di wahanan, rugi jeung rugi. Saur Syekh Hasan Basri istighfar. Jawabna ku ayat Allah ibu ge apal, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara. Syekh Hasan Basri teh eta ningalina nasohi tah istaghfiru, kudu minta pangampura aranjeun kabeh ka Allah. Da urang mah bolokot ku dosa. Ade dosa teh aya dosa lisan panglobana. Leres Bu? Aya dosa soca, aya dosa cepil, dosa panangan, dosa sampean, dosa beuteung, nah loba haram nu dihapuskeun atawa halal. Tah ieu marentah istighfar, istighfar. Urang teh loba dosa, terutama dina sasi Rajab. Tuh. Yursil samaa kade innahu ghafaro, Allah teh lautan hampura. Kade dosa naon wae tobat istighfar.